Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu rahayu. Cing edek ieu dek nyampikeun khusus ieu mah khusus ka anu ngerasa orang Sunda gitu nya. Lamun bener micinta budaya Sunda cing sok temongkeun lah ka ieu publik gitu rojong Bapak aing teh Pak Haji Dedi Mulyadi KDM Kang Duda Merajalela gitu nya. Sok dukung da atas pada uninga atunya bade ka mana ieuna tujuanna sakitu jelas eta tujuan KDM hoyong ngabangun Jawa Barat sanes hoyong deui nuju dipidamel atau seueur anu dilakukeun gitu. Tukang ngaspal bagian ngaspal. Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh Bapak aing KDM gitu nya. Pak Dedi Mulyadi. Jadi bukan cuma omon-omon. Yuk khusus ka orang Sunda sok gerak hudang gitu. Ulah cicing wae, ulah kulem wae sok gugah. Ayo gugah, jangan dicampur aduk dengan agama, dengan naon demi kesejahteraan. Agama kan khusus individualisme kalau agama. Ieu mah ningalina tina manusia gitu nya. Sebagai manusia gitu. Kemanusiaan jadilah manusia gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebetulnya saha yang kemanusiaan teh siapa, yang ketuhanan itu siapa. Kan bahasanya juga Yuk komen orang Sunda mangga abdi bade belajar ya sebagai anu teu aya pangabisa teu aya kanyaho gitu nya. Semoga sehat sadayana khusus orang nomor 1 di Jawa Barat Pak Haji Dedi Mulyadi. Mung sakitu heula dari pusat mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.